Baiklah hadirin yang kami muliakan, sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan kehadiran dari kedua mempelai, kehadiran dari Raja dan Ratu kita pada kesempatan siang hari ini. Disiarkan langsung dari kediaman mempelai wanita Jalan Raya Pambarican hari ini Sabtu 2 Juli 2022. Kita akan bersama-sama menyaksikan hadirnya Tria Marliana SM dan Tias Nur Muhammad Faiz SHMKN. Persembahan Sanggar Karawitan Sunda Panghegar. Sampun saduka suhun Sampurasun kanu rawuh sejak amit kanu linggi Hampura kabalaria sejamintonkeun karesmen khusus pangantenan ku parigelna di Sanggar Karawitan Sunda Panghegar Kota Tasikmalaya. Pangeran mapag anu pangantenan mugia tejanten bendu gandrung panian sanesnya geralu mungsun bincang ladang anu disebut berwira pahlawan kapelan nusa satria andalan bangsa banteng bebenteng tahan uji nangtung na kaliuman lempang na karagaman saredeg saigala sababat sapihanean kacai jadi salawing kadarat jadi salawat
simbol ku kadede silik cemplang mukanya Jatika rumah kamu kapati. Ngerakeun kawa ajuh bade digoongkeun hapunten anu kajuhun hampura anu dipimaksad wa ngarekenek dipayun lain nuju briata kabur saking gumira ya icu wa geus boga jodoh kareus wa kabingah wa kami kakarak ingat kasih amu maupun bojo ditinggalkeun seun kaberangan tadi rama gening tas lohor mimitina ya teh. Moal kitu keur nonton di palih dia pun bojo. Aduh, lain nu ieu mah geulis. Parawan kene. Kon momojeunna parawan ting-ting, momojeunna bakecerot. Moal kitu nonton di dia ya. Jeung kalat-kalat di dia. Lain deui wae. Nu ieu mah geulis. Jika bintang film. Jika Syahrini. Lain ieu pamajikan dewek mah. Amu. Abah hello. Halo. Aya nama teh hariwang ini zaman sekarang mangus modern geus pake Android. Hari ini di mana? Amanannya jadi tadi belokan depan ari. Kakarang nepi ka belokan sok atuh ti belokan ka belah kenca. Tuluy ka katuhu. Lurus yo. Luruskeun. Otak pasihan jalan pun bojo di payun. Assalamualaikum Abah. Olah itu kurunyung di dapur tapa itu. Olah. Wey, boleh itu kalau silaturahmi dore itu si Amu kasebelah. Wey, lila kadang kencang. Boleh itu si Amu kurunyung di dapur. Wey, izinkan ya teman-teman raja tekenging dirinya. Izinkan hampura. Wey, raja. Wey, Allah. Ayah kadia setendene. Wey, kadia setulang ngerakeun. Wey, izinkan kadia sama raja. Ayo hapunten. Hampura anu kasuhun. Ini teh saudara ramai gini aya naon sidik boga kabunga. Raja urang geus rumah tangga. Urang bungakeun ku urang hibur ku urang. Urang torok-tongkeun geus beurang. Sok ulang edakeun. Urang dilatih heula ku wa. Hiji. Dua. Tilu. Wai. Rakeun geuning lain eta teh walak. Anu nyunah kamari tapan batur goyang 2 menit mah. Anu nyunah sok urang hiji ka sakali deui. Hiji. Dua. Tilu. Mas, apa orang ini? Apa kurang air? Rakeun begitu uyahan bagi kolot teh. Alasnya, kacau bujur sagelasnya. Anu nyunah teh walak anu nyunah ulang izinkeun. Sok bari nyanyi, bari ngawi. Yo. Memelisir. Nah, ieu kakarang nyunah.
Aduh, mulai balik ke mana? Ulu itu. Sini ini hayang joget jeung bujang. Isinkan sun. Ayo ilah ya na. Isinkan bujang kasun. Am. Hayang dituna hamuran. Karena dituna mamaran. Hawa karena dituna. Kon bae. Ulu itu. Ayo. Hayo nini ah. Taraja nagas sama keskam para lalang saya kesihiklarkeun. Balumbang timur jalan ke desa Sapuan. Tutut gunung keong remah haturan gerarek kelinci. Taraja nagas sama keskam para lalang saya kesihiklarkeun. Balumbang timur jalan ke desa Sapuan. Tutut gunung keong remah Raden Menan Kerajaan Aki Balinggih Balenggah Bagera Caling Dina Korsi Galing Gilang Kencana Kabagjaan Negara Rumah Tangga Gesinganti Gerhir Duaan Sakinah Mawadah Warohmah Balanaki Haturan Rampes Boleh kita berikan tepuk tangan ke Pria sekali lagi untuk Pria dan Tia. Oke, baik hadirin seperti selanjutnya mari kita saksikan bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, tarian persembahan dari Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya. Tentunya hari ini kita gawe bareng bersama Project Muda Adinata Wedding Organizer Wilujeng Nyak Seni.
untuk Sanggar Karawitan Sunda Bang Hegar. Tentunya tidaklah berlebihan bagi kami Sanggar Bang Hegar untuk ikut serta diabadikan. Ini adalah merupakan momen yang sangat luar biasa. Hari ini kami mendapatkan kehormatan untuk mengisi acara di dalam rangka pernikahan yang Ananda, Tias dan Pria Sanggar Bang Hegar yang ada di kota Tasikmalaya, di mana grup ini adalah merupakan grup terbaik yang ada di Priangan Timur, yakni juara ke-1 Priangan Timur, hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Baiklah, tepuk tangannya boleh lebih keras lagi Bapak dan Ibu untuk Sanggar Karawitan Sunda Bang Hegar.